latang julu rahmata min qaumin fihim qati urahim, moal nurunkeun rahmat Allah ka eta kaum di mana eta si kaum masih keneh megatkeun tali silaturahmi. Moal Allah moal nurunkeun rahmat hanya gara-gara eleh bisnis, bersaing dina dagang, eleh jabatan. Naon wae masalahna rek leutik rek gede dihaja teu dihaja. Nepi ka ujungna megatkeun tali silaturahmi. Waduh bahaya. Ieu cing ingat. Allah ngalaknat, malaikat oge ngalaknat. Sasatoan nu aya di laut, nu aya di langit ngalaknat ka urang. Ulah nepi ka kitu. Cing eling. Urang diciptakeun ku Allah teh supaya bersatu.